Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun balaya pitaloka sadayana kumaha daramang. Mugia salamina aya dina kawilujengan. Sabada kamari guguritan dina pupu Mas Kumambang perkawis corona. Alhamdulillah aya anu kabantos saurang teh kanggo midamel pancen di sakola. Dina jirangan anu ayeuna simkuring bade nyobian deui nyerat guguritan anu aya patulapatalina sareng virus corona tanapi kaayaan anu nuju ayeuna matak hariwang, matak pusing, tapi mudah-mudahan sadayana di pasien kesehatan, pasihan kakiatan sareng kasobaran, mudah-mudahan isa salah dienggal deui enggal balik deui, enggal leungit ti alam dunia supados urang tiasa midamel deui padamelan urang sewa-sewangan. Ulah lali, ulah hilap, sata acan diteraskeun, nyungkeun di subscribe, like, sareng komen. Dina dinten ieu bade ngaguar nyerat dina sababaraha pupuh, nyaeta pupuh Kinanti, Asmarandana, pupuh Sinom, sareng Balakbak, oge pupuh Lambang. Sami sapertos kamari janten sata acan ngadamel guguritan, urang kedah uninga dina guru lagu sareng guru wilanganana. Pupuh aya 17 pupuh anu kedah kurang kauninga, aya Sekar Ageng, aya Sekar Alit, anu kalebet kana Sekar Ageng di antawisna Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdang Gula. Tah anu 12 na deui di antawisna aya pupuh Balakbak, pupuh Lambang, pupuh Gurisa, Juru Demung, aya Wirangrong, aya pupuh Durma sareng Sajabana. Tak kanggo anu pupuh Kinanti biasana anu tos ilahar mah ngawitana teh budak leutik bisa ngapuh. Guru lagu sareng guru wilanganana 8U anu kahiji. Anu kadua 8I, anu katilu 8A, anu kaopat 8I, anu kalima 8A, anu kagenep 8I. Janten sadayana dina sapada aya genep pada lisan. Urang ngawitan wae ku pupuh Kinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kiwari loba nu bingung, loba anu jadi rungsing, alatan virus corona kabeh jadi kudu cicing, di imah sewang-sewangan, da sieun jadi panyakit. Tapi urang ulah bingung, ulah jadi milu rungsing, apaan ieu teh kanyaah ti Gusti nu Maha Suci. Ngemutan urang sadaya, sangkan diri tetep eling. Eta pupuh Kinanti. Anu kadua pupuh Asmarandana, aya dina sapada aya 7 pada lisan. Juga guru lagu sareng guru wilanganana 8I, 8A, 8E atanapi 8O, 8A, 8A, 8U sareng 8A. Urang cobian pupuh Asmarandana. Di dunia loba nu gering, alatan virus corona, kamana-mana gehese, dititah cicing di imah, sabab lamun iinditan, sokomo bari teu puguh, bisi urang katerapan. Eta pupuh Asmarandana. Salajengna pupuh Sinom. Pupuh Sinom kaetang panjang aya 8 pada lisan dina sapada. Guru lagu sareng guru wilanganana 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I sareng 12A. Pupuh Sinom. Sanajan urang nalangsa teu bisa salat di masjid lantaran aya sasalad anu tacan bae indit, tapi na ulah rek sedih
dadak ka Gusti nu agung. Ulah sok kajongjonan mending ge urang ngawirid. Sangkan urang selamat dunia akhirat. Salajengna pupuh balakbak pondok pupuh balakbak ayat 3 pada lisan dina sapada guru lagu sareng guru bilanganana 15E sadayana. Eusina pupuh balakbak. Ayeuna teh di mamana neang masker harese, sabab loba anu beunghar meuli loba sok rehe. Padahal mah nu teu boga leuwih butuh pek bere. Tah kumargi pupuh balakbak mah banyol heureuy. Urang lajengkeun pamungkas pupuh lambang dina sapada aya 4 pada lisan. Guru lagu sareng guru ilanganana 8A, 8A, 8A sareng 8A. Ulah sedih, ulah harau, komo penggas pangharepan, masing yakin jeung percaya, corona teh bakal musnah. Tah rupina cekapnya di 2, 3, 4, 5 contoh guguritan pupuh ngeunaan corona. Mudah-mudahan tiasa ngabantos ka adik-adik anu nuju kagungan pancen ti sakola di piorang ngadamel guguritan anu aya patula patalina sareng corona, atanapi ka ibu ramakna anu disuhunkeun tulung ku palaputrana anu kagungan pancen. Mudah-mudahan tiasa ngabantos sakadik-sakadikeun. Teu sesah asal urang uninga guru lagu sareng guru wilanganana teras dina sapada aya sabaraha pada lisan apal palanggeranana. Mudah-mudahan iya naon disanggakeun sae mah henteu teu maksad bade mapatahan ngojay kamari da sim kuring ge sanes guru basa Sunda. Ieu mah saukur kanyaah da resep ti bubudak tos dipasihan resep kana basa Sunda basa indung sim kuring. Mudah-mudahan ku ayana sosmed sapertos YouTube biasa dianggok-anggonepakeun kasayan. Mudah-mudahan naon anu didugikeun sing janten manfaat sareng berkah kanggo sadayana. Hatur nuhun anu parantos sumping, anu parantos ngadangukeun. Kedua kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui ke sareng Punis Pitaloka. Sampurasun, hurip Sunda.